Lamun urang loba syukur ka Gusti Nu Maha Gopur, tangtu hirup subur makmur di barengan gede. Bujur. Rejeki sate lain bujur. Atuh Pak, minta tidak ur kana atuh teh nyamuk. Daripada kana bujur, maneh hayang gede bujur. Alim. Tapi man, asa enak kene gede bujur. Berat gayot kahandap. Ih, maksudna lain bujur eta. Eta mah kata-katana. Biasa we tuh. Tuh. Jadi intina urang teh kudu gede syukur. Lain susu sia teh. Ampun Gusti Nu Maha Agung, tadi bujur ayeuna susu. Gede syukur, lain gede Maneh hayang gede susu? Jadi urang teh kudu sing bener. Jadi urang teh kudu gede syukur. Ulah loba kupur belegug lain kutang sia teh. Aduh ampun, aing mah make jeung salah wae atuh. Tadi bujur tuluy susu ayeuna kutang, kupur. Jadi intina urang teh kudu loba syukur, ulah loba kupur. Di sakola loba pelajaran, loba tugas, loba PR, ulah ngeluh, kudu bersyukur. Yo sing karunya kakolot. Geus aing capek Atuh Mang. Capek aing mah leuseut. Atuh Mang kene minggu ayeuna teh Mang. Aing capek sia teh. Atuh Mang kesel Mang. Aing mah hayang nguseup. Kumaha atunya? Per minggu teh kalah kesel. Abi pakai di ide. Sampurasun. Rampes. Aa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Witi mana? Tuh di mana-mana, Neng. Sejabe ka dieu. Oh. Kela atuh antosan sakedapnya. Iya, suami Neng. Udah biasa. Si atuh hawatos ana bilih cangkeul. Udah biasa, Neng. Cangkel-cangkel kan. Ama menikmati, Neng. Ah si ama. Aya-aya wae. Neng. Akang Neng perlu bantuan, Neng. Atuh meureun Kak, ari bantuan mah perlu pisan. Tapi da mah tara kenging bantuan. Maksudnya? Tadi pamarentah. Neng macam pernah kenging bantuan. Biasa Kang, nu kenging teh jalmi-jalmi tertentu. Udah deket di manehna. Ari Neng teh naon atuh? Maksud ama gegeroh. Oh. Bias lah teh kedah. Terus rapi dah ya geus sakedap deui. Barina ge Neng. Teu meunang bantuan mah ulah ngeluh. Sing yakin Neng, bantuan Allah mah leuwih dahsyat batan bantuan pemerintah. Bari jeung moal mantak riweuh. Muhun, muhun. Dan Neng mah sanes ngeluh atuh. Curhat saalit. Pokona mah Neng, sing yakin urang teh ka Allah. Kan urang teh boga Allah. Aya pengajian ye. Cik atuh Neng. Mun rek aya pengajian teh nyarios ka Akang. Lamun Akang terang ayeuna aya pengajian mah, meureun Akang teh mencit-mencit hayam atuh. Hayam saha nu dipencit Kang? Nya hayam saha we, urang tewak lah. Tah, hayam si Tono ge hade urang pencit lah. Sakalian jeung jelema-jelmana urang pencit. Enak bae. Yo Gojali, ieu mah lain pangajian. Ieu mah ngomongkeun kahirupan. Lamun teu meunang bantuan teh ulah ngeluh. Tono, ngobrol gampang. Fakta nama ye,
Angger beri puh. Aran maneh saha? Sahabe. Kepo. Urang mah teu usah dikemprokan, urang mah lain japati. Ulah sok kitu. Kajeun. Maneh di mana? Di kamari. Kabogoh maneh saha? Nu mana? Kabogoh urang mah gonta-ganti. Senin, Salasa, Rebo, Jumaah, Sabtu udah beda. Minggu jomblo. Maneh mah musingkeun aing. Gelut yuk ah, ayo. Dah. Asik, urang menang euy, menang ka dieu nyalawer ka dieu. Mabuk, 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 mabuk. Tik menang saweran loba euy. Melani, ari maneh kunaon teu nyawer? Teu boga encis. Yah Mel, ari teu boga encis mah nyarios ka abi. Yah, jik nyawer ka ditu. Tah, kitu kudu nyawer. Abdi eungeun rasa teu ngarti. Hey, Lain teu percaya diri. maha sajenga. Segala rupa teu sudi bos koko. Sadaya pangeursa Gusti. Bos noni mangga kapayu. Tilu kali jadi rendang. Kumaha? Pengalaman rupa-rupa Edan. kabeh daya rusarua ukurnya mimitina Kumaha ceneng ayu? mending jadi randa bae mantap kadung. Kopina. Turun neng. Ari Aa teh kunaon sih gak ngalamun? Ngalamun Aa bisi kasuhupan jurig. Sanes ngalamun neng. Ate lagi menikmati suasana. Tah pisan di dia neng. Oh si Oma. Aya wae. Neng. Alami di dia bios neng. Atuh wios ari betah mah. Dengan senang hati. Da neng ge nyasa ieu. Abi hayang boga sawah lega kawas kieu. Emang lamun boga sawah lega rek kumaha? Beunghar Mel. Lamun urang loba sawahna, loba tanah pasti beunghar. Emang lamun beunghar rek kumaha? Rek kumaha oge bebas Mel, dapan orang kaya. Jalan-jalan, ka mall, shopping-shopping. Astagfirullahaladzim. Kunaon mana istighfar? Ya put, cek urang ngaji abi ge. Lamun urang jadi jalma beunghar, kudu loba sedekah, ulah loba hura-hura. Pasti Mel, pasti urang sedekah. Tapi kan yang seperti itu mah tidak harus diceritakan. Emang salah lamun urang menikmati kekayaan urang? Teu salah put, yang penting jangan berlebihan. Ya put, cek guru ngaji abi ge, yang berlebihan itu tidak baik. Saha sih guru ngaji maneh? Di kamari guru ngaji bae.
maraneh mahnya menira riweuh beunghar lagi acan menira riweuh aku tinggal beunghar pasti sombong atuh riweuhna mah pada miskin ari beunghar mah moal adem sabar we atuh. Anjir. Rezeki anak soleh hari ini. Ah. Aing mah. Gandeng. Rezeki anak soleh. Edan bro. Cicing disilepas. Mana gitu? Tong di dia, ieu letak aing. Ditutup. Tuh. Aing mana yang nak kumaha dinya? Pindah tuh. Pindah. Aing mah. Pindah. Nah, seorang deui. Anjing goblok kok jale. Bau kain. Bau kain lepasin. Ku jale edan sia teh. Pun dipikir Mending tadi randa Resikona Dipikat cecep awewe Lupa detik mah Asal senang kana hate Pengalaman Jadi randa tilu kali bos koko Gabe oge Dan aya anu nyenangkeun ieu Mending bebas Lengoh teu aya rintangan Resikona cuek